Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng simkuring Encing Adnan salaku tukang ngadongeng dina ieu gelaran dongeng Sunda carios enggal anu bade dikawitan. Nyata kalawan mantun jejer cariosna jejer awi pasaran anyar. Sakali deui jejer cariosna teh jejer awi pasaran anyar rekaan Encing Adnan. Nanging sate acana urang ngawitan simkuring ngahaturkeun nuhun ka para mitra kaum dangu anu kantos subscribe, like sareng komen oge malihan kantos kersanya ngabagikeun ieu dongeng rekaan enggal simkuring. Pamugi kasayanana sing kawales kudu langkung sae mungguhing Allah Subhanahu wa taala oge sareng teu kirang-kirang nyuhun dihapunten kangge simkuring manawi kirang merenah dina mawakeun ieu dongeng sok paribasana loba undak usuk bahasa anu teu acan leres. Atanapi sok aya oge nyebatkeun kasamianana boh dina ngaran, tempat, gelar, jeung sajabina para mitra. Numawi da ieu mangan saukur carita fiksi nyaeta etang-etang hiburan kangge maturan sepi dina wayahna urang istirahat. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga urang kawitan wae ieu dongeng teh kalawan jejer cariosna jejer awi pasaran anyar dina bagian kahiji. Wilujeng ngadangukeun yu ah. Para mitra kaum dangu dicarioskeun dina hiji waktos aya dua jajakan nuju nguseup di sisi walungan kidul nyaeta di lembur grubu. Namina teh Cep Ijang jeung Cep Jaka para mitra. Oge ari lembur grubu mangrupikeun lembur anu aya di sisi Gunung Gobogan. Nyaeta hiji lembur anu tingtrim, lemahna subur, masyarakat tanina makmur. Nanging di lembur grubu teh aya hiji walungan anu memang sok disabah ku urang lembur. Boh wargi ti lembur grubuna atanapi ti wargi lembur sanesna. Nyaeta pikeun nguseup jeung ngecrak saukuran kangge neangan deungeun. Panginten aya oge nu memang ngahaja neang kasabanana ku cara milari lauk. Da memang leres eta walungan nu basaer ku wahangan lancar teh laukna loba para mitra. Komo lauk lundu jeung tawes mah sakapeung ngabibita pisan menuju keur nongolkeun di ambangan sisi wahangan. Nanging ti siang nepi ka condongna panon poe ka arah kulon dicarioskeun si Ijang teu pisan meunang loba sapertos si Jaka dina nguseupna. Si Jaka mah parantos kenging loba ari si Ijang ngan saukur kenging 10 siki eta geh lauk lundu jeung sepat anu laleutik para mitra. Jang, maneh mah nguseup teh buntal geuning teu meunang-meunang. Pada lauk caloba kieu da. Cacingna panginten rasana beda meureunan Jang jeung nu uing. Kocap si Jaka para mitra. Bangga ku kekenginganana bari jeung ngeleg moyok ka si Ijang. Ah teuing euy. Nu urang mah asa teu dipalire ku lauk di dieu teh Jak. Deui ngan saukur di titilan wungkul
Aya nu nyamber digorot pas diangkat malah keyep. Jengkel mah jengkel. Ditincak we nepi karemuk tadi mah duh. Urang dek nyobian pindah ka handapeun basiah itu jak ah. Sugan jeung sugan we meunang gabus anu gede. Tembal si Ijang para mitra. Bari ngangkat jejerna nu harita kongsi dipantek ka sisi wahangan di behwetan. Tur anjeunna muru ka tangkal basiah gede. Rada jajauhan harita mah jeung si Jaka. Ah, sok. Ditu Jang, sok lah. Sugan we meunang lah. Karunya ningalina euy. Asa ku ngenes maneh mah. Si Jaka ongkoh-ongkoh sigan moyok para mitra. Bari si Loka sikap ka si Ijang nuker dumedep rasa pedah ngusepna teu meunang-meunang. Harita si Ijang tos dihandapeun basiah gede. Cacingna digentos anu anyar tina elukna. Tur jejerna diangkat. Plung dialungkeun eta eluk jejer kana cai nu ngombak leutik. Kot jalikot lauk gede sing pada nyokot cacing alas cacingan lembur geratong laas geuwat disambur. Guneum leutik si Ijang dina bari ningalikeun benangna jejer anu ngarep enggal disantrok ku lauk gede para mitra. Hatena ngarasa panas ku si Jaka. Sabab ngartos manehna yen si Jaka kitu teh pedah bangga nguseup anjeunna bebeunangan tapi dirina ku teu ngelehan satengah-tengahna acan tina bebeunanganna si Jaka. Si Jaka mah sombong kitu. Peda manehna meunang loba urang mah karek 10 siki wae. Keun weh sugan jeung sugan di dieu urang meunang lauk anu gede. Da karunya si emak pasti ngantosan urang atuh keur deungeun tuang ke peuting. Mun urang kedah nyerah mah janten areupeun emak teh bisi lapur. Jadi urang mah dek nyobian we nepi ka magrib lah mun tetep teu kenging nya kapaksa uwi sanaos kedah kenging sakieu oge. Gunem si Ijang para mitra nu sakapeung neuteup deui ka si Jaka nu keur gogorowokan pedah meunang deui wae lauk lundu tapi rada leutik. Nanging sanaos kitu leutik-leutik eda lauk anu janten ka arah oge keur dibawa mulang. Meunang deui euy. We mah meunang. Kumaha Jang? Can meunang? Aduh. Geus ngalih ge. Mane mah teu meunang-meunang wae. Geura isukan mah gentos, upana make roti Jang. Sugan laukna rada kota di bedi tu mah. Si Jaka nu banget bunga jeung bebeunanganna teras weh lunglep deui. Ngusikeun cacing ka elukna tur dibalang deui ka wahangan. Kitu jeung kitu dina carios bebeunanganna si Jaka kana nguseupna dina poe harita para mitra. Para mitra kaum dangu, wayah kiwari tos beki nyedek ka leungitna panon poe. Nu nandakeun bakal patepang tali ganti kasandikala si Jaka harita asa geus teu deui bebeunangan ngan si Ijang masih wae ngajentul cicing ku teu acan meunang nanaon. Hatena asa keheul jeung runghal dina meunang nasib nu keur teu mujur ka manehna di poe ieu. Si Jaka tur ngadeukeut ka si Ijang bari mawa hasil nguseupna nu pinuh ku lauk lundu para mitra. Jang, kumaha meunang nguseupna Jang? Tanya si Jaka ka si Ijang bari moyok dina hatena mah ka si Ijang nu harita masih ngajentul nunggu elukna disantok lauk para mitra. Hah, maneh mah Jak, make nanya sagala. Geus nyaho ti tadi ge urang mah buntal ukur cicing. Boro meunang deui, ieu ngan saukur 10 siki weh, leuleutik kieu oge. Walerna si Ijang bari nuduhkeun pameunangna ka si Jaka para mitra. Nyalain kitu Jang. Nasib mapan geus aya bagianana. Ngan dasar we nasib maneh mah ti kapungkur ge apes wae. Ti jamana ngangon bareng kuli ngaburkeun domba nubah masto. Tuh, urang mah beunang loba, lumayan lah peuting ieu mah. Bisa dahar lauk wareg urang jeung emah oge bapa teh Jang. Tembal si Jaka. Memang na seneng sifat si Jaka mah dina ngeleg rasa manah Ijang anu keur buntal dina nguseupna para mitra. Teu lami para mitra,
Usep si Ijang oyag-oyagan, katanger ku si Ijang langsung we didudut. Tur disentreg ka luhur ngarah elukna teh nyecep nancep kana lauk anu ngagigilna. Katawis harita ngagalibeg lauk gabus anu gede. Anu gedena teh kurang leuwih sagede pingping si Ijang. Si Jaka anu nempona harita asa teu redo yen si Ijang teh meunangkeun lauk anu sakitu gedena. Kukituna si Jaka ukur cicing ngantep we cara si Ijang anu keur nyoba nyalametkeun jejerna kalawan ditarik langsung kana kenurna make leungeunna. Turungan curupkeun diri kacaracak sisi wahangan nyawel kalaukna supados kenur jejerna teu nepi ka pegat para mitra. Benang oge maneh benang jak euy urang lauk gede ya gabus. Maneh menang loba urang menang hiji ge kuat gede kabina-bina. Kocap si Ijang bari bunga hatena nu meunangkeun milik dina nyantrokna lauk gabus kana eluk Usep manehna. Si Jaka nu di luhur daek teu daek ngurat si Ijang, nu dek naek ka luhur deui. Jak, tulung duh. Ngiring muntang urang bade menjat ka luhur jak. Beja si Ijang ka si Jaka bari leungeun katuhuna kuat pageuh ngagenggem hulu gabus anu gede anu keur gadibeuhan palai ngalepaskeun diri para mitra. Sok Jang, tah dia cepengan tangan uing Jang. Si Ijang diangkat ku si Jaka nepi naek ka luhur. Harita katawis gabus teh bener-bener pisan gedena teu kira-kira para mitra. Kabanggaan kangge nu ngusepna nyaeta si Ijang teh dina ngengingkeunana eta lauk. Nanging sabab harita Ijang nuju naek teh jejerna teu kapalire nyalaor we si jejer teh jeung elukna nu geus dilepaskeun tina cangkem lauk teh malah kabawa palid ku cai wahangan anu santer kitu. Duh, urang mah lapur jak euy. Lauk teh beunang tapi jejer urang mah malah murag ditutu kabawa palid euy. Beja Ijang ka si Jaka. Tur si Jaka geh langsung ngareret ka tempat di mana harita Ijang turun. Wah, nya Jang. Yang geus lah. Keun we atuh. Da ieu kedeung deui ge ek magrib, mending urang mah balik we. Maneh da lauk geus meunang anu gede, malehan beratna mah ngelehan boga dewe geuning euy. Perkawis jejer mah urang bisa nyieun deui lah engke. Urang menta awi we di kebon ka Basasmita. Tembalna si Jaka ngajak balik ka si Ijang. Sabab wayah ge da memang tos lebet ayeuna mah kahawaran sareureup magrib para mitra. Nu malihan diunggal masigit oge kantos ka kuping panggeuing tina pangajakna barurudak nu keur pupujian. Nya si Ijang jeung si Jaka harita balik mawa hasil sorang-sorangan. Para mitra kaum dangu, simpe di mangsa peuting sabada magrib, nyarengan tong eret disarada di sisian galengan sawah. Da memang kitu ayana bumi si Ijang nupas palebahan di beh kaler ninggang kana tungtungan lembur nupas pisan pasawahan para mitra. Bolham lampu nu nyaangan saukur kucaang ala kadarna pedah nu dianggena saukur 5 watt hungkul keur di jero jeung di palataranana. Nanging sanajan kitu kahaturan unjuk lumayan tinimbang kedah poek tawa kucaang nadamar umpleng. Harita dicarioskeun nirutmi salaku ninina Ijang nu memang urusan Ijang ti orok nepi ka kiwari sosoranganan pedah indung jeung bapana Ijang parantos ngantunkeun namangsa Ijang masih orok keneh para mitra. Beja dibejakeun indungna maot namangsa babaran Ijang. Bapana maot ku pedah geringna mangsa Ijang masih dikandung ku indungna ninggang kana 8 sasi. Sok sanaos kitu dicarioskeun memang cep Ijang teh budakna bager, pinter, tur ngabakti. Jarang-jarang budak sakitu geus kapolehan ku pangarti nu nyieun resep ka batur anu terangeunana para mitra. Harita cep Ijang masih di Sasarum. Kalersan nemberengse salat magrib, anjeunna sila ngasokeun diri di luhur bale awi palupuh lawas sabab masih karaos cangkeul ku pedah nguseup jeung si Jaka di walungan tadi siang. Sakapeung kahirup ambeuna gorengan lauk nu rada garing,
nu pasaliwer dina pangambungna, nu asa geus teu sabar palai geura tuang kana hasil ngusupna tea para mitra. Ma, atos asak acan mah gorengan laukna. Taros cep Ijang ka Ni Rutmi anu masih keneh ngagoreng kana sapalihna eta lauk para mitra. Kedap deui teh Kasep, sapalih mah atos, nanging masih panas keneh. Darada ka bereg-bereg wayah teh mangolahanana oge. Soalna Ijangna oge da uihna teh buri teuing. Waler Ni Rutmi ka cep Ijang nu memang ngartos yen incuna teh geus teu kiat nahan rasa kalapar para mitra. Sok Ijang siapkeun we heula atuh sanguna, candak sadayana kadinya nya Cep. Sakantenan piringna 2 supados ieu diangkat ku emah tiasa langsung tuang sasarengan. Ni Rutmi ngimbuhan panitah ka cep Ijang dina harita. Nu memang katawis lauk teh nuju diangkat tina wajana, tur disaring minyakna supados tumus dina nalika ditempatkeun kana wadahna. Sumuhun emak. Ieu bade tong lami teuing nya mak, Ijang tos teu kiat mah lapar pisan. Waler cep Ijang bari rikat nyandak boboko sangu jeung piring tur disiapkeun di bale palupuh hareup. Teu lami Ni Rutmi datang bari mantun lauk sapunjungeun dina wadahan nu katingal kebulna ge masih keneh katawis pisan nu nandakeun eta lauk teh masih panas para mitra. Tur lauk disandingkeun jeung sangu nu kasanding. Masing-masing pada nyandak jeung urug sangu nu ngagambarkeun pada tuang sareng dina mangsa harita. Para mitra kaum dangu, singkat carita harita tuang tos beres. Malihan teu pisan aya remeh pating telektek sanaos hiji oge dina bale palupuh teh. Nya harita dina mangsa ninggal kana sebeuna anu dirasa ku cep Ijang. Janten karaos nikmat nu satadina lapar ayeuna geus teu hariwang pisan. Dina kaayaan kitu Ni Rutmi bari sami diuk di bale palupuh teh ngawalan muka obrolan ka incuna para mitra. Ijang, ya Ijang teh nguseup di mana Kasep kenging lauk anu kitu? Meuni gede pisan eta lauk teh. Tarosna Ni Rutmi ka Ijang nu bari nempokeun kaayaan incuna nu nuju cicing ngarosan nikmatna tuang tadi para mitra. Nguseup di walungan di ditu mah di beh kaler jeung si Jaka. Tadi nama teu sangka Ijang oge bakal kenging lauk gede kitu. Damun dipejakeun mah Ijang ge tadi nama hampir-hampir nyerah. Pasrah we teu meunang lauk anging ukur lauk laleutik teh lundu 10 kacampur ku lauk sepat oge eta teh mah. Nah, hari si Jaka mah disantrok wae. Unggal nganclupkeun eluk teh. Hari Ijang mah ti beurang nepi ka sonten teh teu pisan-pisan kenging mah. Malihan si Jaka mah geus kumaha lah ngagampangkeun ngoconan ka Ijang teh, tapi asa moyokan teh sagala eupana buntal ganti weh make roti saurna teh kitu mah. Tapi Ijang sanaos kumaha ge cicing weh daru masa teu kenging-kenging mah. Pas Ijang pindah nguseupna dihandapeun Basia. Tah bade mulang teh kaleresan dasar kuduna rejeki Ijang ieu mah. Sanaos jejer kudu kabawa cai ge eta lauk teu sangka gede kitu nyantrok ka eluk Ijang mah. Nah atuh si Jaka teh jadi olohok cicing we ningali Ijang kenging lauk kitu teh. Anjeunna nu satadina moyok asa kumaha mun dek dibalikeun manehna kenging loba tapi Ijang kenging hiji oge gede ngaluwihan berat lauk manehna. Tah kitu carita kenging lauk eta teh mah. Waler Ijang bari cumarita dina kengingna lauk anu gede nu kairing bangga dina nampi milikna teh para mitra. Atuh pami kitu masih Jaka teh asa kumaha panginten ka Ijang. Kahade tong nepi ka poyok-poyokannya Jang. Ijang mah tos teu gaduh sasaha anging emah sorangan. Ulah loba tingkah moyokan kumawantun entong.
mak teh sok palaur bisi ijang kuna naon saja baning aki maneh datos teu aya kitu nama indung bapa maneh tentos teu bogangan syukur aya mah hungkul entongnya kasep. Ni Rutmi tembal mapatahan ijang ku dedeuna salakun ini ka incu sok palaur teu kirang-kirang teras merekeun amanah hade supados ngabagan kana kating triman kangge pribadina ijang sorangan para mitra. Sumuhun mak ijang mah tarawantun nemen-nemen ka babaturan oge daru maos ijang oge sapertos naon anu nembe disaurkeun ku emak tadi. Walon ijang ku ngaleungitkeun rasa kamelang ni Rutmi ka dirina para mitra. Jang mun cenah aki maneh teh masih aya panginten kawaris jejerna ka ijang jang. Ngan teuing harita teh dibawa ku bapa maneh diical saurna mah. Eta jejer teh da lain jejer sambarangan jang. Teu kirang kahirupan emak sareng aki tibalangsak nepikeun kagaduh kubu kieu saban poe teu kakirangan kangge deungeun jeung jajan teuing mah padahal hirupna kami teh nya kusaukur ladang nguseup hungkul we nyaeta aki maneh saban poe. Ni Rutmi balaka carita ka ijang ngeunaan riwayat akina jeung jejer anu janten panasaran ijang dina ngadanguna para mitra. Maksudna sanes jejer sembarangan teh jejer kumaha mak? Nah eta jejer teh aya kaistimewaanana atanapi kumaha mak? Janten asa kataji ijang ngadanguna mak? Kocap ijang kurasa penasaran palai terang carita kaistimewaanana dina eta jejer anu dicaritakeun ku Ni Rutmi. Sumuhun jang eta aki maneh teh unggal poe gawe nengan saukur nguseup ngelehan ka saha wae bebeunanganana dina nguseupeuna oge. Unggal balik teh mawa lauk kuat kaleuwihan pinuhna kembu. Mage sakapeung mah teu kiat ngangkatna oge. Matak jenat kiwasnu mah nu sapantareun jeung aki maneh teh saruana tukang ngalalauk pan manehna oge ngabejakeun. Beda jejerna damung mah sanaos mancing di lautan nu ombakna gede oge bebeunangan wae. Beda jeung batur mah saurna teh kitu. Beja Ni Rutmi nyaritakeun kanehan jejer akina para mitra. Ih bisa kitu mah naha kumaha eta jejer nepi ka istimewa kitu mah. Ijang janten hoyong gaduh jejer kawas aki supados ijang tiasa ngabantos kabutuhan emas sapopoe. Walon ijang dina ku hoyongna ngagaduhan eta jejer. Harita Ni Rutmi rada ngarenghap sakapeung sok tempat tempo kasakurilingeun nu bilih kasidik ku ayana jalmi anu ngadangukeun di luaran. Kunaon ari emak siga nu sieun kitu mah? Taros ijang kuningal kana galagat Ni Rutmi anu aneh sapertos nu kasieunan teu puguh tea para mitra. Sanes jang milih aya nu ngupingkeun cariosan urang teh da perkawis jejer aki maneh teh kawariskeun elmuna makan ini. Tembal Ni Rutmi ngajelaskeun pedah tingkahna tadi. Maksudna kumaha ieu teh mak? Janten aya elmuna kitu supados ijang kenging jejer sapertos aki teh. Taros deui ijang ka Ni Rutmi bari mastikeun panebakna kana perkawis bieu nu dicarioskeun para mitra. Sumuhun jang teu samanea palai ngagaduhan jejer kitu teh sabab ieu mah kawarisan ti karuhun-karuhun urang pikeun ngamilikanana oge teu sagampang asal-asalan dina nampina oge kasep. Ni Rutmi ngawaler leres kana pasangkana ijang dina tawisan jejer nu dipalayan ku ijang para mitra. Nah kumaha mak? Jeung naon syaratna pikeun ijang teh tiasa ngamilikan jejer sapertos aki kitu? Ijang mah jujur kahiji kana perkawis nguseup mah memang resep. Kaduana mun nya tiasa diangge-kangge nulungan kabutuhan hirup emak jeung ijang mah atuh langkung sae mak. Daru maos ijang mah sakola ge ukur nepi ka SD teu sapertos batur-batur nu sanes mah geus pada sakola luhur da alatan kolotna pada mampu sedengkeun ijang mah ukur sakiat-kiatna emah neangan usahanya mah. Eta ge hatur nuhun ka emak anu tos ngagedekeun ijang nepi kiwari gumelar sehat katampi ku pangaruhna jeung pangartina kana pangarahna keur ijang mah.
Kocap Ijang bari rusras ngemutan kesedih diri nu nampi hirup nu saukur gaduh nini hungkul para mitra. Sami-sami Kasep. Ijang incu mah ulah janten sedih jeung sirik ningal bagia batur sabab lalakon anu ku urang ditampi teh istuning. Eta teh pangsae-saena pikeun dilakonanana kangge pribadi urang anu nampi kahayang Gusti. Janten sanes kahayang urang kitu kieu teh Jang. Angin kahayang Gusti anu ngagaduhan ieu alam sadaya katut eusina. Urang mangan saukur nampi tugas pikeun sahade-hadena ngalakonan naon anu geus jadi tali rampe kahirupan urang sadaya. Sok sanaos Ijang teh sakolangan saukur SD sahanu terang ke gedena janten juragan atuh janten jalmi anu sukses. Da geuningan seueur oge anu pada sukses tapi ning sakolana ge teu luhur-luhur acan. Nanging parendene kitu sok sanaos nya tiasa sukses oge ngaranna neangan pangarti atawa sakola mah kedah luhur mun tiasa mah komo lamun urang boga kasempetan sabab da pamijalmi nu loba pangarti luhur pengetahuan mah Jang eta teh moal bakal sesah hirupna di mana wae oge. Tembal Nirutmi ngagedekeun hate Ijang nurus rasa kolebat sedih dina ngawakan hirup nu ditampina para mitra. Sumuhun mah hatur nuhun pamugi doa emat teh sing laksana diijabah ku Allah kangge kasuksesan Ijang. Amin. Tah teras kumaha mak perkawis jejer teh mah? Walon Ijang kanirutmi bari ngaminkeun kana doa ninina tadi. Sakantenan balik deui kana pokok obrolan dina perkawis jejer teh para mitra. Sumuhun Kasep. Perkawis jejer teh aya sababaraha syaratna. Ngan teu gampang eta syarat dikengingkeun teh. Mun disebatkeun ngarugikeun ka batur dina syaratna dan teu oge ieu teh. Ngan mun disebatkeun keueung nya kantenan oge da memang keueung ieu teh Kasep. Nirutmi ngajelaskeun sawalehna dina gambaran kangge pangeunteunganana dina Ijang nu mikahoyong ngagaduhan jejeur sapertos akina. Nanging kulantaran Nirutmi kagok geus ngocapkeun kitu, Ijang geh atuh janten langkung panasaran deui karena kumaha maksad disapaliheun carita ninina tadi. Ih Neng Nong para mitra. Dongeng teh kabujeng Neng Nongnya. Insyaallah urang lajengkeun deui ieu dongengna dina seri kadua. Kukituna sim kuring salaku tukang ngadongeng nyuhun pangapunten tina sabudaya kalepatanana. Sing pamugi ieu dongeng teh janten pangbebrah kana manah panglipur kana kalbu. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.